lalampahan teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memboror kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud aya we bejana ieu mah lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud cing yakin da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean tadi dia meureunnan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu na letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabungana dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwih baik nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureub tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun duh ai kana papatah babari ngarti sia mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan
tah sana cek abdi sanes sana cek dewek nu heuras beheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beheung nu heuras beheung mah tah geuning lain cek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu amek nu kasiniran tanyakeun kapi naon si lain ka anjing kari kitu ta nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teh dimekarkeun hartina teh dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh heuh nya teh ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haban cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewek keur butuh kudu nyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih
Heeh. Ya itu sanggup mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ence. Lapor. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kieu kituan teh. Ada ampun. Alah. Aduh. Manawi teh aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Shalmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses. Nya, dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh. Acan jadi opak can jadi aci. Can jadi comro. Karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh. Karek marud tah can jadi opak. Ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup. Berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade. Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh Pak. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teh jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah gitu. Kira-kira Bapak mau amek? Nah, make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh, tah Bapak geus kumaledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, kapan Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh. Jadi diskriminasi jadi naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kaing. Jadi kontroversi.
nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak tos kumelendang di dunya kumaha ye heueuh kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam heeh ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh heuh nya euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah didinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tah sia teh
cerme madinya barang keluar tito teh cerme Cimareme teh masih teh alah iya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya deleketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngari perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea kaciri deleupangna para sea teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tah kitu ya hapunten bapak hampura ti saha nya ti bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya kan tong ka dewek deuleu urang kaallohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit
puguh sama kerjaan tak enak sih minta hampura ke Allah ke naon lamun dibere hampura cah liur liur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh tadi kayaknya kendali jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saje Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur di dap'an lisikol tak gitu udah jadi jelas Allah tanya tuh aya berbandinganana tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar loba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah liar pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teh geuning la ilaha illallah tak itu salamet kerjing dek ka mana sia ini Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi